Pas tas jajab sakola teh bujur kenca teh kurunyut cenah. Biasana abi mah lamun ku kurunyut dan bujur kenca berarti erek OTW. Cik, aya nu sami teu? Gereuti heula mah teu percaya abi ge, tapi eta beunang dicirikeun nepi ka ayeuna oge. Aduh paling atoh mah geus kekernya dan leungeun kenca cenah da paribasa ge sok narima duit. Lain deui lamun ku kurunyudanana anu katuhu mah cenah mah eta mah erek miceun paribasa ge. Heun kudu atoh erek miceun oge berarti aya meureun piceunana nya. Udah anu di dieu teh meureun lain dipiceunnya tapi ngaluarkeun. Jeung deui ngajajankeun. Baraya aya nu terang teh ieu sasak mana Ci? Ih si abi menikatkeun hoyong teh ngalembur di dieu nya. Deukeut sawah, deukeut walungan, pokona na menikatkeun horea mulang we ieu mah. Ari ningali anu hararejo tekadkeun sok meuni adem teh kana soca. Nama cita-cita abi hoyong gaduh bumi deukeut sawah jeung deukeut walungan. Kaalaman kitu moalnya. Nah guys, bisi aya nu taros-taros cenah teteh bade ka mana? Ieu teh pamaksudan mah bade ngalongok si Uwa ka pager bumi guys. Soalna teh si Uwa teh nuju teu daman. Ayo di dia aya orang pager bumi teu. Acung atuh nging babalagaan bisi ditakol. Baraya montong salah ieu teh nya baka mana-mana oge tara tebih ti perliwetan jeung beuleum-beuleuman. Ah, balaskeun we milik jelema solehnya. Geun wae aman guys, sing hayo liliwetan oge bebeku tetap stabil. Tetap stuck di angka 55 paling mentokna oge. Padahal mah masa tuang-tuang abi ge angger. Sebut capek da teu capek kur kieu mah nya biasa batur oge osok. Sebut teu bahagia da piraku menikatkeun salawasna. Da meureun ari aran jelema hirup mah nu kumaha-kumaha oge kapanggih. Beda balaskeun we ieu mah awakna nu alus. Paribasa ge cenah batur mah ngarenghap ge jadi daging ari pok. Abi mah meureun ieu teh anu dihuapkeun teh jadi tanaga siganana mah. Nah guys, ieu teh lelentabna atos ayeuna giliran Uwi. Hei antosan sawah hejo 2 kotak ge ku abi dipesernya. Mudah-mudahan we atunya jadi kenyataan. Elah ieu ai tos tuang mah di jalan ge ngaleuyuh kieu tundu menikatkeun soak. Da geuning si Dede ge kalahkeun Tibra guys. Nah mah halon we asa dipepende deung berarti. Hey guys, atos heula cacalawakan dinten ayeuna nya. Pokona mah hatur nuhun pisan kanu parantos nonton. Mugia sadana sararehat wilujeng tepang di vlog Sunda salajengna. Bye bye.